Coba lihat aku di sini. Aduh, aing. Cih, aku naon ya uang aing datang-datang. Pusing aing teh. Pusing kunaon atuh? Ah, pokoknya mah pusing we aing mah. Pusing si kan udah bawa hutang pusing. Obat pusing mah, Bos. Aing mah lain pusing ku penyakit kehead aing mah. Pusing kunaon atuh? Hah? Pusing aing diusir ku pamajikan. Da naon? Urang mah apa, Dik? Padahal si Gana selingkuh si Bos Areta, Dik. Dah ieu cek urang mata katong selingkuh wae jadi diusir pamajikan. Lain selingkuh aing mah, lain. Ya naon atuh? Yo, tapi ulah buja beja. Naon? Hah? Naon? Janji. Swear. Hah? Sok buru. Ah, aing masih dibuja beja aing mah. Asadu alailah lo mau masuk gewat. Swear janji. Please dong Tapi ulah beja beja. Mau. Yo. Ah, aing mah lah. Nah, lalang wae atuh gewat. Si dibuja beja aing. Mau. Aduh. Ah, Cuma rahasia bertiga. bener. Cuma bertiga ini teh ngobrol saha. Kurang teh diusir, Padanan sok ngomong atuh. Usir wae. Heula tuh kalau jadi kayak heula. Yo, tapi janji heuh. Asadu adalah. Ya, yo. Rahasia lah capek aing. 1 2 3 tuh 3. Buru, Bos. Ngobrol pedana. Geuwas sok atuh geuwat. Era Erek moal ngobrol namun moal rek balik yo. Era Kunaon? Buru buka ieu. Buru. urang teh lemah kok brut. Hah? Oprut? Jadi aing diusir, Dik. Oh, Dik, orang boga solusi nya, Dik ya. age boga aya. Dik, bajaan ku ente, Dik. Yo. Solusina. Disebutkan ku aing. Bisa kepake ku bahan kapan? Naon eta? Kopi. Lah, punya kopi-kopi bisa. Yo, Membayarkan. aslina urang mah. Serius itu biar makan lama-lama. Kopi sayang. Kopi sayang. Bener itu, Dik. Bener. Lah, yuk asli kuat, Dik. Kuat pamajikan aing kuat. Manjur kan, Bos. Manjur pokoknya mah. Anjir. Pamajikan aing kuat kaleweh cai kan. Bener ya? Anjir. Lu atuh aing ku aing diajaran no. Heeh, aya anjing. Anak kuda. Heeh, sok cobaannya, ieu mah solusi terbaiknya. Heeh, anjing. Ayo Ayo nuhunnya. Heeh, yuk. Nama kasanung sia. Aing teu duitan. Ya, anjing. Bos, eta duitnya mana? Angke atuh udah kurang geus diajaran. Ke lamun kurang geus diajaran manjur kurang di duitan nya. Maneh yo gara-gara nama canggih kudu teu duitan. Oh, aing, Dik. Kajian picaan sama lah. Mah tuh yuk. Nyaho anjing, kopi eueuh duit beak. Pas. Yuk. Aku takut sama suami aku kepanggih. Juga sama, takut kepanggil sama istri tapi kan gimana tuh, udah kita teh udah saling cinta. Ayo kita nyumput aja di sini bobogohannya. Di sini aman, biar kamu tidak kenyahuan sama suami kamu, aku nggak kenyahuan sama pamajikan aku. Bobogohannya di sini aja. Aku mah takut. Sieun kapanggihan ku salaki. Lah, geus kagok aya nama. Enggak mau. Lah, ayo we nyucang nyebut ayo lah. Kagok. Andaikan waktu bisa berputar, mungkin aku yang jadi suamimu, Udah di sini aja. bukan si Asep Areta. Sini aja. Jangan takut-takut sama si Jack itulah. Ya makanya dilaporkan. Oh, kitu we nya bobogohan. Selama ieu teh nya jeung si Jack Marpaung. Oh, pisan ka era pisan, ka wewean pisan geuning. Iya saha? Pamajikan urang eta teh Mang Jack. Kitu we nya bisa ka batur geuning. Selingkuh, geuning manehna ge selingkuh geuning. Anjing kenyawaan ieu mah euy. Geus aya nama kieu we. Geus atuh ari kitu patuker-tuker we lah. Ay kamu lain bilang suami kamu teh si Asep Areta. Aduh, ay. Geus aya nama hayun ah. Kok eta kawin ku Mang Jack, urang ge kawin pamajikan Mang Jack. Boedan.